warahmatullahi wabarakatuh. Pejka sadayana kuring hormat Bapak Ibu guru Dewan Pendidik sareng pendidikan oge seueur anu hadirin anu paling disukai. Kalayan kesempatan ieu urang bakal neroskeun masalah corona atanapi COVID-19 virus. Ku jalan kitu anjeun terang masalah coronavirus. Naha anjeun terang naon sababna? Virus corona mangrupikeun wabah anyar di Tiongkok. Virus corona tiasa dipancerkeun ngaliwat batu sareng bersin. Virus corona disebabkeun ku kalong sareng beurit. Ku jalan kitu anjeun teras kumaha pikeun nyegah ku coronavirus ieu. Gagasanna nyaeta nganggo cuci tangan sareng sabun, masker sareng masker beta pikeun kaluar ti imah sareng geuring. Sakumaha sae kuring tiasa neroskeun ka anjeun upami aya nu lepat kuring nyuhunkeun hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.